Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi'ulumihim fi daraini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji mubtilatut tayamumi utawi pira-pira kang ngapadalaken ing tayamum iku salah satun telu. Ma'abdala sawiji kang ngabatalaken yesi ma al-wudu'a ing wudu. Waridatulan murtad wa tawahumul ma'i lan nyita-nyita banyu. Intayamama lamun tayamum si wong lifakdihi karena sepi nemai. Paslon hartosna ari ieu pasal sahiji. Mubtilatu tayamumi ari sapirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum salah satun eta aya 3. Ma'abdala sawiji perkara anu ngabatalkeun isi perkara al-wudu'a kana wudu. Waridatu sareng murtad dua tawahumul ma'i sareng nyangka-nyangka aya cai intayamama lamun tayamum si jalma lipak dihi karena sepina cai. Tegasna anu ngabatalkeun kana tayamum teh aya 3. Hiji batal wudu batal tayamum. 2 anu ngabatalkeun kana tayamum teh murtad. Naha murtad ucapan atawa murtad pagawean atawa murtad patekadan. 3 anu ngabatalkeun kana tayamum teh nyangka-nyangka aya cai. Wallahu a'lam bishawab.